Hai, aing Udin. Ieu adi aing Idin. Idin. Jeung ieu badan aing kabeh. Hoi. Woi, yang merane kuna raon goblok. Sayang, kamu gak kena penaon kan? Aman. Gendut siap bae kok mama sebelah teh. Hampura aing tadi incak batu jeung nama euy. Leuh. Aduh, sebelah aing. Sebelah aing. Aman dut, tadi gana eta teh rollernya tah, mengsol tah. Segendut meloba duit tinggal meuli we deui. Nyantai, Bos. Orang kaya di mari pada dealer pada lari. Ada siapa keculan dah. Kuaing itu diborong dealer kabeh sepeda anak kuaing belian mani duit mah. Bebas, Bos. Kagok aing moal meuli teh hiji 2 stok aing mah 10 ke 75. Sayang, kamu gak mau beli sepeda deui? Kan mana sepeda disebut di rabi buh tai. Oh, saya teh beli we deui nu alus. Ngalian nu leuwih teu. Nah, oing mah sanajan loba duit ge hoream teh aing meuli sepeda geus nu ge alus nu penting bisa dipake we heula. Aing soalna duit teh keur dikumpulkeun jang umroh maneh teh. Cek aing mah maneh meuli we loba duit ieu ya teh. Siang ngacapruk ngeunah ngomong kitu paduai goblok. Udah bener emang ngomong ge jeung duit na sia. Sia duit papa ge ngabacot we. Baru udah haram nuju naraon marane teh guys. Siapa menang nyopet di mana yuk? Aing mau menang lipe atau nina TikTok sia teh. Buru mah tinggal joget-joget dungkul sih pijit gitu juga teh. Buru atuh mah wayahna ieu mah. Joget naon ari sia menang duit gitu. Joget lipe na TikTok. Kayak Udin jeung si Idin joget. Kayak main pas menang duit lagi gipe. Joget teh kan kieu ungkul tah, kikian ungkul. Sia mah dangdut kere kitu mah goblok. Joget menang duit sia mah. Aneh-aneh wae zaman ayeuna mah. Kumaha tuh ngajelaskeunna? Keding ngilu. Hiji. Aki sehat. Sinarieun teuing naranyak nu hari itu. Ki bade nambut HP. Wios.